Dari merek maut di mana? Duka tuh Lamun geus maut dikubur dina jero naon? jero taneuh. Ari Bahdarim ku Allah diciptakeun tina naon asalna? Duka tuh Nyatina taneuh asalna mah Bahdarim, maka ulah salah engke ge Bahdarim bakal balik mohon harata ka imah engke mah lain ka taneuh. Kapan Bahdarim lagi hirup keneh? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka pare ngalana dibarasehan. Duka tarunduh, duka narungtut sarare, nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempek nu dariuk cukup loba hanjakal nu ngajawab salam na tetamat kabeh. Melak jati sisi leweng di ceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Siap didoakeun pokona nu ngajawab salam nu jomblo sing engal gaduh jodoh. Uluh itu si neng santri menitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, teu kapaksa. Moga-moga nu ridho nu ikhlas ngawaler salam khusus kanggo para pamuda sareng para duda. Aya duda nu beh mana cicingna. Moga-moga para pamuda sareng duda nu ngajawab salam ku Allah dinasibkeun kenging jodoh anu geulis sapertos abdi. Cicing aki-aki tong amin. Nini aya, parawan aya, nu nyang hunyar aya, nu sila, nu embok, nu teu boga duit. Uluh, nu salakina teu usaha, nu boga hutang, nu salakina sok sare wae, nu sok ngusep wae, nu sok gapleh wae. Salaki kitu mending paeh. Nu kadua khusus kanggo sadayana jamaah anu ngawalor salam bari ikhlas. Muga-muga ku Allah dinasibkeun enggal tiasa arangkat ka Mekah. Iya robbal haroyong ibu ka Mekah. Geus dalaptar. Boga duitna. Ieu teh kampung naon namina? Naringgul. Kecamatan Kecamatan Naringgul. Kampung Pamili, Desa Naringgul, Kecamatan Kabupaten sanes ongko ieu teh di ujung
tapi ningali ibu-ibuna gareulis sawareh daramang sadayana. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifa wa wa'ada alaihi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Al-ayat sadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad. Assalamu alaika ya Rasul semua. Assalam di bulan yang mulia, bulan Muharram, mudah-mudahan ruh Nabi dihadirkan ku Allah, diizinkan hadir di tengah-tengah orang sadaya. Salamu alaika ya Rasul. Assalamu alaika ya habibi ya Rasulullah. Raqat aina wali taibata darfata isqan fa ataitu ila habibi faqada ya qalbu warifqan salli ala Muhammad. Assalam. Neng santri semangat. Salamu alaika ya habibi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ning kamana eta jang eueuh soraan. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Al hadis amma ba'du. Ya panggung teh alah batang di kanang emek. Nitiwan cino mustari kersaning Rabbul Izzati nu nyarengan ka urang sadaya dina ieu wengi. Kempariung jalmi-jalmi nu jumlahna leuwih ti hiji. Bingah dina ati sanubari sabab ieu nu hadir di antawisna aya para ulama sareng para kiai. Pamagat sareng istri, kaum buruh pagawe negeri, padagang sareng pata. Pemain inti ngaji geus teu birek deui, dina ngaji sok paling seueur pemain inti. Pemain inti adalah aki-aki jeung nini. Aya nini-nini. Aki-aki. Disakseni ku langit sinareng bumi dina ieu wengi urang sadaya maksad bade milari pangarti. Angkat ti bumi ngabandungan ceramah ti hiji istri nu asalna ti daerah Parigi. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jaradi ahli sawargi. Kurang kompak amina. Anger nu nyurak teh awewe. Tadi mun arek ge
atuh da bingung ieu teh ditukangan abdi lalaki wungkul dipayuneun ieu teh ieu gaya jawara tapi teu nyora bingung disebut cengcelengan da oyag disebut jelema hirup teu nyora makana punten ke bapak-bapak mun bade nyora ulah sok asa-asa sok kaluarkeun mipuguh mun rek maot sakali atuh tapi da semarak suasana survei membuktikan lain ku lalaki tapi ku lobana awe nu angkat ngaji ka dieu oge geuning ayeuna lolobana awewe nu garaneng dina pangajian nu sok rariweuh ku pakean nu sok babari kabitaan ku tiung batur nu sok babari kabitaan ku pangeusi imah batur ajengan runtag rumah tanggana kagodaku pejabat seueur nu dipecat alatan ka olokku nu sok manyun lamun salaki teu boga duit nu sok nganyuk tara bebeja ka salaki matak dina neraka oge lolobana alhamdulillah astagfirullah sugantara ngaraji kana neraka alhamdulillah naudzubillah kemen punten bapak kecap awewe jangankan dijadikan siloka ku kaum lalaki lain pedah abdi awewe ibu-ibu di dieu neng-neng nu dipayun seueurna awewe abdi lain rek ngameunangkeun ka ece tapi jelas ieu mah Bu negara Indonesia kita punya agenda eueuh nu sangkutan jeung lalaki tapi jeung aya peringatan ngaranna Hari Kartini sok aya peringatan Hari Kartono cicing lah sanajan make baju roreng ban sere eleh ku awewe mah ada hidup awewe aya doi peringatan di negara urang sangkutanana jeung awewe ngaranna Dharma Wani aya peringatan Dharma Pria bahkan tepikeun ka surga jelas nyata hadisna al jannatu tahta aqdamil ummahat surga itu ada di bawah telapak kaki tidak diceritakan keheula tong waka keprok tidak diceritakan di dalam Taurat Injil Zabur Al-Quran surga di atas kepala bapak aya teu aya hidup awewe makana punten bapak hargailah kaum wani cicing cok rek pangmeunangkeun ku abdi yoh ece akang Kangjeng Nabi wae ngangkat harkat martabat awewe dititipkeun ku Kangjeng Nabi bukan ar-rijal tapi an-nisa nitip awewe cicing ibu araya sakali deui ibu neng uluh ceu ulah eleh ku budak atuh bu si oco mayuh cenah ari di sauran kah gitu ibu neng bapak lain ari nanya ka lalaki kala keung bapakku Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik awas bapak nitip awewe piraku Kangjeng Nabi nitipkeun ka awewe mika melang ka awewe mainnya bapak nu jadi salaki teu melang ka pamajikan bapak uluh mata kunaon geuning Allah ayeuna ka awewe teu diciptakeun Allah nyiptakeun awewe tina tulang kepala ingat Pak punten ieu suami sabab ayeuna mah loba nu tibalik ari pamajikan sina buburuh ari salakina caricing so
aya nu kitu aya. Pangna keprok oke aya eta teh. Nu kitu teh salaki ece eta teh. Kunaon Bapak Allah teh nyiptakeun awewe tina tulang kepala sekaya-kayanya wanita sabeunghar-beungharna awewe. Omat Bapak, wanita jangan dijadikan kepala rumah tangga. Yes. Sing tarik atuh Neng. Awas kieukeun leungeunna, mun teu diacungkeun berarti bau kelekna. Yes. Kunaon Bapak Allah ayeuna teu nyiptakeun awewe tina tulang pundak. Punten Bapak ingat, wanita jangan dijadikan tulang punggung keluarga. Sing tarik eucu. Kunaon Bapak Allah tadi nyiptakeun awewe tina tulang leungeun sabab wanita tidak pantas untuk dijadikan boneka. Kunaon Bapak Allah tadi nyiptakeun awewe tina tulang kaki sabab wanita tidak pantas untuk diinjak-injak. Kunaon Allah nyiptakeun awewe tina tulang rusuk, ari tulang rusuk deket jeung hate. Ingat Pak, wanita harus dijaga hatinya dan wanita harus dijaga perasaannya. Tepuk tangan atuh Neng. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Cek. Ya teh meuni laloyo tos taruang teh acan. Neng tos armam. Acan sami Bu Haji ge. Can aya nu nawaran. Nu dipihormat kersana pengatur acara penertib wanci. Nu dipihormat di dieu seueur kasepuhan, para kiai, para ajengan, para ulama. Meuni seueur panayagan. Didampingi Ibu Abdi tingali pemuda. Santri di mana jang ieu? Meuni Karasep. Ni Laluis. Ngan gagaro wae budug meureun. Apaan santri mah identikna jeung budug. Atau budug mah lain ge santri. Bu Haji ge bisa kieu teh Neng ladang budug heula. Hidup budug we nya. Tapi jangan dihina Ibu, kudu bangga Ibu di dia aya pasantren, barudak darek ngaji aya santri karena santri adalah ulama untuk di masa yang akan datang. Hidup santri. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa, musuh acing sampai berdarah, negara tercinta kematian murah harganya. Izinkan ayah, izinkan ibu, angkat tangannya. Bawa kibaran bendera NU, majulah ayo maju serba-serbu. Tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama, ku rela wajib berkorban, demi negara. ku rela berkorban. Maju ayo maju, Ayo terus maju, singkirkan dia kikislah habis mereka musuh agama dan ulama. Wahai Ansor serta ulah dibagikan ngaganggu keula. engkau berada, teruskanlah perjuangan demi agama, Ku rela berkorban demi negara. ku rela berkorban. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tong waka ngabagikeun dahareun abdi ge can barang dahar. Sallu ala Nabi Muhammad.
para ulama, para ajengan nu tara takabur di ajeng-ajeng dina riungan, utami para kiai nu tara pakia-kia jeung batur salamah cai, doakeun ku neng santri, doakeun ku sadayana kadang wargi, ieu para kiai ku Allah sing diparanjangkeun yuswana. Para kiai, para ulama teh adalah pakuna duni. Sabab ulama itu adalah pewaris para man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama akhwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama Allahumma sholli wa sallim wa barik. Geus Kang tong ngabagikeun dituangeun jadi teu fokus. Mun arek tadi memeh pengajian. Cicing neng Bu Haji ge lapar sarua. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala karunya panganten mah geus hayang bubar ieu teh. Tata degenan aa panganten mah hayeuh we wiridan. Ping-ping cak-cak ping-ping toke. Ping-ping cak-cak ping-ping toke. Naon aa hartina hayang geura dipecak peuting engke. Aparatur pemerintah manawi aya Bapak Kepala Desa aya teh aya. Oh iya masalah manawi teh nu ningali wae ka abdi teh sanes kepala desa. Ruas. Unggal ngalieu keur seuri wae. Aduh jadi penasaran dan pertanyaan dalam hati, ada apa sebenarnya di hati kepala desa? Bapak Kepala Desa nu estu gede jasa tur hade dina bahasa, doakeun mudah-mudahan Bapak Kepala Desa engke masing jadi camat. Aminan. Geus jadi camat sing jadi bupati. Geus jadi bupati sing jadi gubernur. Geus jadi gubernur sing jadi presiden. Ulah ketang abdi we nu jadi presiden. Engke lamun abdi jadi presiden, Pak Kepala Desa diangkat ku abdi jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Bapak RT, aya Pak RT. Mana-mana RT mana? Menampakkan diri Pak RT. Yeuh, sabab nu ngaji teh beda-beda, aya jelema aya jurig. Lamun jurig ngaji tara kaciri, jadi lamun RT aya na ngajina teu kaciri berarti RT teh nyumput, Neng. Sing hidang sing eling ka RT nyebut jurig. Bapak RT nu tara erata henteu cangkeul eta gantian. Watir da ieu teh normal hatena mah hayang diuk. Bapak RT nu tara erata talete, Bapak RW nu sok ranca gedek nyontohan gawe. Ibu-ibu nu tara wadu, bapak-bapak nu saratia. Wabil khusus sahibul hajat, sahibul walimah. Bapak naon ke heula hese mukana Bapak Icang, Bapak Haji Icang Setiana, panggilanana Bapak Haji Cacang, sareng Ibu Haji Dewi Rindayati, panggilanana Haji Neng. Kedua mempelai Neng Rosalina Julianti AMD, sareng Cep Wanidin Eskom. Lain baskom, Neng. Acara walimatul ursi, penceramahna Aah Muhibah Nur, kuduna nganggo SAG, sarjana alam gaib. Kapan Neng Bu Haji mah liarna sok ti wengi wae. Jadi disebutna ge wanita panggilan malam. Ih lain jablay euy, cu cuma jablay cenah. Neng apa jablain teu? Aya di dieu jablay aya. Tuh di dieu mah teu aya, teu aya nu ngaku. Jablay teh jerkut atuh Neng 15.000 totojerna jukut. Iya panganten anu bade menempuh bahtera rumah tangga hidup baru, Masya Allah. Yang namanya pengantin baru sudah cantik, dicantik-cantik, geus kasep, dikasep-kasep. Insya Allah malam ayeuna bade bulan madu, pami Pak Haji Cacang mah sareng Ibu Haji Dewi bade bulan alaun.
Neng santri, aa santri, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Ayeuna jam 11:30 ngajina tong diri lila da moal diarapalkeun ieu. Ngajina urang singkat, padat, melekat, nu penting tong poho balik mawa ilmu anu manfaat, berkat-berkat weh. Da ngaji ge di dieu sok aya ieu atuh ce, sok aya di dieu pangajian rutinan. Sholawatan sok aya, muludan aya, marhabaan, yasinan, tahlilan, mun aya nu maraot di dieu sok tarahlil. Ah, teu bisa nu maraot, Neng. Ieu aliran sesat nu kieu teh ya. Ai nu maraot tarahlil nu hirupna arudud eueuh ti dituna. Ibu, Neng, ye kadieu, kapanganten lain kadinya, Neng Rosalina, ayeuna Neng tos gaduh status anyar, Aa oge sami tos gaduh status enggal. Naon status anyar tos nikah Neng berarti Neng ayeuna tos jadi pamaji. Aa Wanidin maneh hararese. Aa Wanidin ayeuna tos gaduh status enggal. Naon statusna? Salaki. Salaki punya tanggung jawab sepenuhnya kanu jadi pamajikan. Pamajikan gaduh hak tanggung jawab ngaulaan kanu jadi salaki. Ibu, Bu, osok dimanja ku salaki tara. Ye jawab. Mumpung aya para tersangka na. Ibu osok dimanja ku salaki. Ari salaki ibu di bumi osok nyangu tara. Gegeroh, ngepel, ngistrika, ngasubudak. Awas. Bapak punten baca dina kitab ukudu lijen taroskeun ka Pak Kiai. Nu wajib gegeroh, nu wajib nyangu, nu wajib ngistrika, nu wajib nyeuseut teh lain pamajikan, tapi salak. Ya. Pokona mah ti mimiti poe isuk ibu tong ngarejo. Kan bagian si itu nu di karope ya. Akang kewajiban sagala migawe di imah teh lain pamajikan salaki. Tapi dina pada akhirna Bu, anger nu migawe teh awe, nu nyangu, kompak nu ngistrika, nu gegero, nu masak, nu ngasuh budak, nu nyusuan budak, budak ceurik ge di aisna ku samping. Piraku budak ceurik inung dibelitkeun kana punuk. Aduh, capek ibu geuning jadi awewe teh. Neng ayeuna Neng masih keneh enak, masih keneh nyaman, masih keneh bahagia, wajar da panganten anyar. Tapi engke Neng beki lami beki berubah. Yang namanya rumah tangga lain ngurangan kariweuh, pasti justru namahan kari. Ngaran rumah tangga Neng lain ngurangan kacape, pasti namahan kaca. Komo awewe mah Neng digawe teh full 24 jam. Burang puting, burang nyamel ti puting. So atuh bantuan. Berang nutu ti peuting. Yeuh Neng, komo isukan Neng tos gaduh putra. Sok ceu da urang mah boro-boro bisa tibra sare atuh nu ngaran awewe. Kakarekreup budak geus ngagoak. Teu kaharti huruf O jeung A, huruf E jeung A, tapi nu jadi inung surti budak ea-eaan eueuh deui ka hayang budak bisa ngarerepeh iwati asi air susu. Dibere asi mah geuning budak teh ngagenyel tepikeun karehe.
geus rehe budak pan bapana ge gigireun milu gogoakan. Cek bapana, wah, mulai orok jabri gogoakan. Manya ku ece diantep salaki gogoakan. Bisi kalah beki tarik kagak nyelongkeun tatangga. Beureun cek pamajikan teh kang ka dieu, Pak Repeh ulah kalah gogoakan sok sampeurkeun. Tah sabelah deui nganggur. Peh kadinya para semanan jeung budak. Nu sabelah ku budak, nu sabelah ku bapana. Tapi kahulu susu teh offset. Ari kutangna luhureun dada susu hanapeun bujal. Ikeun bae neng ibadah eta teh. Taroskeun ka Pak Kiai isukan neng geus rumah tangga wajib ngaulaan salaki nyieun budak teh sunat ngeunah nikmat ibadah. Matak ajengan Kiai sok loba budakna eta teh apaleun ibadah. Sing daraek ibadah ucu. Ayeuna malam naon Ibu? Neng malam naon ayeuna? Tah malam Jumaah Bu baca kateranganana taroskeun ka Kiai ngaulaan salaki malam Jumaah eta teh akur jeung ngabunuh Yahudi 80. Engke mah sakalian malam Jumaah mah caricing ece teh tonggal jawa sinetron Ikatan Cinta. Mending paehan we salaki. Nya atuh watir salaki mending geus dedehem 3 jam 8. Naon Bapak sia ganeng? Beki tarik sampeurkeun kagok atuh cenah ieu keur masak nyang harupan kompor bekel jeung komporna ka kamar taros salaki teh aya naon Bapa dedehem wae ka dieu mamah ayeuna teh malam Jumaah urang maehan Yahudi. Di mana Yahudina? Repeh eta dina jero calana mamah. Jam 8 menang 80 eta tengah peuting salakina nyaring deui. Mamah naon? Bapak mah keheul ka Yahudi urang paehan deui. Jam 1, jam 2, jam 3 unggal jam maehan Yahudi. Dijumlahkeun tepikeun ka subuh menang 7.000. Ari salat subuh kaberangan. Atuh kanyahoan ku hayam cek hayam teh betot. Torojol teh entog cek entog teh raos. Cicing neng eta mah urusan 17 tahun kagigir. Ibadah sok tuh kamari neng di Pangandaran susul Bu bisi teu percaya tatangga abdi namina Bi Odah. Bisi teu percaya susul ka ditu. Ngan daripada nyusul ka ditu mah jauhnya apa kuulah mending percaya we ka abdi. Malam Jumaah kamari tabi Odah imahna rek dirampok teu tulus Bu gara-gara nu boga imahna keur ari ibadah. Tengah peuting tekan salaki Bi Odah teh lilir. Ditanya ku Bi Odah kunaon we ya kieu Bapak lilir? Lapar teu. Hoyong naon atuh nenen dibukakeun we behana teh ku Bi Odah ngagenyel we salakina teh nenen teu apal di luar imana teh keur dikepung ku bangsat cak pemimpin bangsat etep ku saurang nu boga imah geus sarerencan diintip teh ecek ku dia balad bangsat laporan ke pemimpinna tong tulus yang ngarampok imah ieu kunaon maneh jadi berangan jung bisi teu percaya toong nu boga imah inungna keur nyusuan anakna jangkung gede jaba kumisan gede keneh anakna batan inungna sagede kumaha bapakna sak teh kabeh teu tulus ngarampogna matak bisi dina ringul ece usung bangsat wayahna ece kudu loba nyusuan salaki demi keamanan. Neng tos jantan pamajikan aa tos jantan salaki neng hoyong nikah awas ulah waka bobogohan neng usung heula ngaji alpiah sing tamat amin lagi sautik hayang kawin si neng mameureun naon tujuanana neng naon tujuanana ayeuna dipasangkeun ku Allah melalui akad pernikahan. Awas neng tong nyebut kawin nikah jeung kawin beda. Nikah aya syarat jeung rukun, kawin cukup dina rungkun. Kaya ning lasun careuh eme tah eta kawin tujuanana litaskunu ilaiha. Dina ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja
eta teh kadituna ayat pi imanen sebagian tanda wahdaniyatna Allah da min di dieuna min litabid ba'id wa bayyin wabtadi fil amkina bimin waqatatil libadil azminah lain sakabeh makhluk Allah kudu dikanyahokeun da moal kapikir otak manusia mah terbatas mata ayatna dikawal kumin ari min tina sebagian kecil hasil tina proses penyelidikan terhadap sebagian makhluk Allah. Langit luhur gunung nangtung sagara ngampar langit moal bukti alam moal aya gunung moal ngawujud sagara moal nyata diri moal ngajirim lamun teu aya anu ngadamel azwaja neng ku Allah urang diciptakeun dunia ieu teh dipasangkeun luhur sapasang jeung bantuan kaler sapasang jeung wetan sapasang jeung beurang sapasang jeung awewe sapasang jeung tak eta batuk teu kaop ngobrol geus rada lila sok hayang minum heula tiis tunuh abdi teh Bu tak biasa nama tunuh teh damangna teh kuluak white kopi punten Pak Haji cacang sanes nyuhunkeun ngawartosan ya mah atuh da diliuk ieu herang emang abdi burui gitu aduh Pak Haji cacang teh kala panggung we meuni badag ari kopi teu aya sallu ala Nabi Muhammad tujuanana neng dipasangkeun ku Allah azwaja min anfusikum suami istri litaskunu ilaiha neng rumah tangga supaya bahagia hirup supaya betah ari bahagia kumaha cek basa urang naringul mah boga pakaian weuteuh dahar seubeuh imah weteuh pageuh pamajikan carang reuneuh kolor teu weleh baseuh da unggal peuting ngeureuyeuh sabalikna tina bahagia bagja sangsara ari sangsara hate capek jantung kusut awak begang panon celong pikiran sulit dientrep ku bingung diprovokasi ku khawatir pikiran sumpeg sirah balideg irung mepeg ceuli budeg lengkah gejed awak gayebed mata ruseb ditambah ku budak kabeh geringan nu gede TBC nu cikal amanel nu leutik cacingeun nu bungsu bisul nu awewe conge ripuh mata kahade neng iman singku litas kunu ilaiha tujuan rumah tangga supaya harmonis romantis ngan mual bahagia mual romantis neng aa wanidin lamun ayeuna tegaduh modal sok tuturkeun cek Al-Qur'an wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah modal supaya bahagia supaya sakinah adalah kumawaddah jeung kuwaroh kunaon cenah neng lain mawawadah euceu mawad dua waroh naon ari mawadah itu adalah CINT hijikeun rasa cinta Masya Allah kieu geuning ngaji jeung jurig TV mah sok aa tepakan watir ya rek nyaranyi rasa cinta pasti ada pada makhluk sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi takkan hilang sampai datang akhir renungkan sok tungtung na Bu renung ye neng kapan ieu teh peserta KDI ngan teu asup nominasi neng mah moal apal eta mah lagu buhun neng bertahan dengan
satu cinta, bertahan satu bertahan satu teh nyahoon. Ayeuna neng ieu Neng Rosalina moal mungkin kersa ditikaku Aa Wanidin lamun henteu bog henteu cin. Ti mana geuning Neng bisa bogoh ka Aa? Ti mana tumbukna Aa bisa cinta ka Neng? Dari mana ece datangnya lintang? Icicing heula. Dari sawah akang turun ke kali, dari mana ibi datangnya cin? Dari mata ala ece turun ke, kurang kompak, turun ke hati, tuluk tuk tuk tuk. Resep ningali si ibu nu nganggo tiung koneng. Mun khusyuk nyebut jereng ge meuni jeung beung, jureng. Lain ari eta ibu kusaha dititah nyebut jereng. Mun semangat jureng. Awas bisi pelanggaran. Da abdi mah teu miwarang nyebut jereng ka oco. Abdi mah sebatas tuluk tuk tuk tuk. Gus. Dateng areuna cenah aya tuluk tuk eueuh naon teh. Jigana ibu mah meureun ti bumi datang ka dieu geus aya niatnya. Ti imah ka dieu terek nyebut jereng. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ieu ari Aa Wanidin urang mana aslina? Masih keneh naringul. Tapi henteu sadesa. Naon? Naon Neng? Cenah si Neng teh cenah. Keur demo naon Neng lapar? Aa Wanidin sanes orang dia, Neng orang dia. Apakah Neng di dieu teu aya lalaki? Apakah Aa di lemur Aa teu aya istri? Jawaban. Di dieu ayeuna pameget aya. Di ditu istri aya, tak geuning nu mere kopi oge aya. Aduh, nuhun Paji Cacang. Tunuh teh geuning ayeuna mah teu aya datos aya kopi. Ngan ieu aduh tuur teh meuni leuleus. Tak leuleus tuur mah sanes ku kopi. Wartoskeun ka Pak Haji Cacang. Ieu ubar leuleus tuur mah ku Pokari Sweat kitu bejakeun. Aduh, Bu, Ibu, sanes di lemur Aa Wanidin teu aya istri, di dieu sanes teu aya pameget, ari atos da teu bogoh. Aduh, geuning butut. Teu aya nu dipika cinta, ku cinta mah Neng kalah segalanya. Ibu, sok ibu da tunuh atuh ibu teh ayeuna teh kunaon geuning datang ka dieu kunaon Neng meuni jauh-jauh ti pondok ka dieu ieu karena ada rasa cinta mah hese kajen jauh di jugjug geus datang deui mawa dahareun kajen jauh di jugjug angang di teang mopai jalan ngajugjug ka hiji teu karasa ku cinta. Cek santri mawa ulqatun hasilatun bitabi'i ka ulqatin binafsil ismil waqi'i. Ku cinta mah tai kotok ge terasa coklat. Kalau cinta sudah membara tai ucing asa peda. Bohong, tai ucing mah anger we. Tu apaleun. Si ibu mengaletakan tai ucing. Tah mending kene opak we ceuk ulah ucing taina di Bapak, hei bapak nu diacuk batik. Nu nuju ngabagikeun tuangeun ka dieu sakedap. Kadia Pak. Dia Pak. Hawatos tos sepuh di dia Pak calik. Ali dia Pak. Mayun ka ditu Pak. Tak mangga ngaleut Pak. Wassalim wa barik.
bapak masih keluarga Pahajat. Mohon sahana. Abah Darim. Abah Darim. Ya Darim, ya Darim, ya Darim. Syailillah, syailillah. Ya Darim, Ya Tarim, Masyaallah. Ya Tarim, Ya Tarim. Syailillah, Wajib. syailillah, syailillah, syailillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bapak Darim calik. Teu kenging wakal lungsur upami ku abdi teu acan dipiwarang lungsur. Siap? Uyuh cangkel oge. Di dieu aya para kiai. Amih kabarokahan eta kongkorong naon eta. Ciri bisi pahili. Lo pas dibenyeng we eta. Aduh, ibu asa emot kamari abdi ka ditutut ceramah ka daerah naonnya pokona mah Cianjur nu kata kokaka ditu dibonceng ku jiga nu kieu yeuh. Aslina cu, na motor nage motor bek tuh Pak Kades anu tukang ojekna teh hidung jaba bau deui. Alah musibah we pokona mah harita mah cu. Di puntangan ibu abdi da teu aya bekel atuh di tukang teh muntang we kana bohongna. Setiap ditarikeun cekek bohongna. Awatir we tukang ojek jiga nu keur sakarat teh cu. Ngek-ngekan balas dicekekan bohongna. Ari dugi ka lokasi eta Pak Darim jiga Bah Darim kieu. Masya Allah. Ternyata perjalanan susah terganti dengan indah. Percis jika kieu jamaah aya meureun 7.000 majeng nu teu hadir. 2 jam setengah ta Pak Darim ceramah Bu Haji abdi teu karasa capek semangat dah hayang kapuji ku panitia. Ari turun tina panggung eta Pak Haji Cacang nu hajat ka abdi bagur langsung mere amplop cu. Ngan ruas da ipis. Abdi teh Pak Darim api-api we ka WC Pak Kades puguh hayang muka amplop. Geuning menipis-ipis teuing. Sangkaan mah meureun ieu teh cek giro meureun pasti badag. Ternyata dibuka teh teu kurang teu leuwih Bah Darim 300.000. Pasti ieu salah teu mungkin daerah Cianjur Selatan tara kurang ti 12 juta. Punten-punten Pak Haji Cacang. Ieu manu atos, ieu manu atos. Dibulak dibalik ku abdi ternyata eta amplop pahili si goreng eta amplop jang MC. Lain jang abdi matak punten Pak Haji Cacang ti ayeuna geura pisahkeun bisi pahili. Tong dikeprokan da lain versi baca. Bisi pahili mana jang abdi mana jang MC. Abdi pamit. Bapak permios abdi bade wangsul mangga. Lah eta bageurna panitia mere berkat 7 kardus. Biasana mah Pak Haji Cacang sok 15 kardus. Ayeuna mana mobil da asup kamari mana motor da hese. Da teu nepi mobil. Ditumpukeun we Bah Darim panghandapna beas, da beas mati mana-mana ge tara tinggalun sok aya. Punten-punten Pak Haji Cacang ieu mah nu biasa ieu mah. Cenah Pak Haji Cacang teu biasanya biasakeun ti ayeuna. Wah, oce pokona mah segalaning eta dina jero kardus teh opak rangina wajib cau aya pangluhurna mah rawan hayam hirup. Wah, ku abdi teh dibengkot we oce tak kieu muntang kana bohong tukang ojek dihijikeun jeung hayam. Percis kieu Bah Darim. Eta Bah Darim abah balas tukang ojek keur mah geus kolot, semangat ngabonceng nu geulis, ari motor teu dikontrol, rem motor blong, cilaka. Turun cenah pudunan purupuy hujan ceger nabrak tangkal kalapa hiber motor jeung tukang ojekna. Bu Haji mah langsung ngajeleng neng da inget Bu Haji mah teu hayang nulungan tukang ojek nu dipikirkeun teh moro hayam leupas. Tah jang jadi kiai kitu jadi ustadah teh pengalaman oco di teangan dicorongan ku baterai HP luput hayam teu kapanggih. Untung we manggih entok batur eta we nu dibekal. Aduh, doakeun ieu Bah Darim mudah-mudahan sing ditampi iman Islamna. Amin oco. Bah Darim bade maot moal. Bade. Sok atuh gerahos ayeuna. Tidak geus nawar. Bisi majar ngoretkeun. Bah Darim hirup di alam dunia mah ketang ulah sok
sombong teu pararugu awas aa banser kena-kena baju roreng asa pangkuatna nu maha kuat mah saha nu maha gagah mah saha teu kaasup jelema kuat jeung gagah lamun ka sawah suku mampu dilengkahkeun ari ka masjid suku dilengkahkeun ngadak-ngadak lumpuh aya nu kitu aya Bah Darim osok ka masjid dara osok hebat mengpenghirupnya sing daek ka masjid da boro-boro nu hirup Bah Darim kudu ka masjid anu maot oge anger akhirna sok dibawa ka masjid ka makam Bah Darim yeh atuh piraku makana punten ka Abah Darim ka sararea ka neng ieu nu anyar nikah ieu neng aa jurungkeun hirup rumah tangga hayang berkah mah kuncina saeutik salat berjamaah Bah Darim ti bumi Bah Darim ka masjid tebih henteu caket komo caket mah sanajan jauh ku cinta urang kana berjamaah ku tujuan urang hayang pahala 27 derajat anger pasti jauh di jugjug angang mapai jalan sok barengan Bah Darim mapai jalan tetiasa tungtung wungkul satapak kitu tah mapai jalan satapak ngajogjog ka hiji lembur masjid lain lembur ka masjid kapan rek berjamaah laguna kadinya kapan diganti tujuanna berjamaah mapai jalan ngajogjog ka hiji teu karasa capena sabab aya apa maksudan yakin Bah Darim sekalipun Bah Darim sudah tua umur sudah lanjut usia ku niat hayang pahala 27 derajat mah moal kahalang kuca hujan angin doradar gelap ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leueur teu paduli kajen jadi Bah Darim ari ka masjid mah ulah kahalang ku hujan lamun leueur tinggal mawa itu pinter lamun ayeuna hujan tinggal make payung sae Bah Darim henteu lamun hujan di payung ka masjid sae teu sae tuna we di luar payung mah piraku Bah Darim rek ngenclek kieu di papayung di jero masjid halo masalli wasallim mubarik ya Bah Darim ieu geuninganan tah Neng Wanidin oh salah opat suganteng Bandungan Neng naon atuh ieu teh oh Neng Rosa sareng Aa Wanidin kunaon atuh ayeuna tiasa nikah kieu karena aya cin ari Bah Darim ayeuna ka pamajikan bogoh keneh henteu bogoh bu bohong bohong Ece jawab Ece kasalaki bogoh kenen teu tuh Kang tong asa-asa jujur bogoh kenen teu ka pamajikan tuh yeh Ece atuh darek bogoh kumaha kanu peot kieu Bah Darim modus nyebut bogoh mah Bah Darim tara lila bogoh mah Bah Darim tara lami neng cinta tara abadi da bogoh mah Bah Darim sokeuna kuse pintar sokeuna kuse lain setan manya cinta di dahar setan bu ternyata Bah Darim pinter tepuk tangan buat Bah Darim bii punten tas Allahumma sholli wa sallim wa barik Bah Darim tita tadi kaditu kadiu capek tuh capek dodo teuing capek kela rek selfie heula jeung Bah Darim Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik cinta wajar tara lila da cinta masuk aya seep bu ibu sok ayeuna ibu tos daya bogoh Bah Darim jeung bojo tos daya cinta panggilan Bah Darim ka bojo baheula engal nikah jeung ayeuna beda henteu benten ari nuju engal nikah Bah Darim sok nyebat naon nyai adah ari ayeuna nyebut naon mama
aduh mama berarti bojona Bahdarim ka Bahdarim nyebutna papah. Ye kapan ari mama setelanana jeung papah. Papa, mama. Mun nyebut papi berarti mami. Mun papa berarti mamam. Mun abi setelanana umi. Ngan ayeuna mah sok aya panggilan pamajikan dipanggil ku salakina bunda. Tak berarti salakina teh panda. Ye kapan papi mami, abi umi, papak mama, papak mamam, babah mama, bunda panda. Kemana bubun telan meureun. Neng ayeuna panggilan ayang. Wajar enggak nikah bogoh keneh isukan mah moal diuyung ayang. Komo nu keur bobogohan tah sok lalebay geuleuh. Eta mawa ka bogoh rem jeung kupling naik motor meni maen teu kaop mangih logak hati-hati. Da lain kitunya Bahdarim. Geus kolot mamawa pamajikan teh jiga mawa karung pare. Boro-boro sina muntang. Pamajikan muntang ge kalah diamok eungap sia. Tong kana cangkeng muntang teh. Pinah pamajikan teh kana tak-takna jiga teko we kieu. Nu sabelah kana tak-tak salaki, nu sabelah kana bekel. Oco. Cek salakina tong kana tak-tak sia muntang teh asa orang salebutut. Kudu kana naon atuh muntang ka tukang kana bekel. Bekel tas dilocotan can diterapkeun deui muntang ku sewa gedebut. Eta pamajikan rag-rag sugan trek ditulungan kalah dipolototan. Kumaha cek salakina? Tah, cek aing tadi sia tong milu. Da sia mangingi celik wae manik mung tingaleun atuh. Tak geuning labuh. Untung sia cungcurungan maneh teu peupeus. Lain kitu neng engal nikah mah punten. Tingali uyung ayang dituyun gedeblug labuh. Bis. Lebay. Kumaha cek salakina? Angun. Aduh, riut. Riut minum oskadon yang lain kitunya Bahdarim ayeuna mah. Riut, modar we sia sakalian. Ditajong Pak neuleuh geura lumpang teh. Neng ayeuna mah nuju engal nikah komo maleman pertama boro-boro aya pipaseaeun jeung salaki nu ngaran pasea teu aya hayang hitut ge era. Sok neng moal wantun pak sedut hareupeun caroge. Isin atuh maleman pertama piraku kudu duut. 2 poe mah kabobong ditahan hayang hitut. Lah da akhirna mah kalepasan hareupeun salaki abdi ge kaalaman nyik. Salaki nunyuk yayang entutnya. Ada. Ajaran Bahdarim ayeuna mah boro-boro hayang hitut teu hayang ge dihajakeun. Bahdarim di dapur dut. Temal ku pamajikanna pret. Terojol anakna brot. Pagede itu karena sudah tidak ada cin. Bu, ibu, soknya bapak komo tah Bahdarim teh gaduh bojo teh da yakin beki kolot teh lain beki alus beki peot. Bahdarim engke marek sare teh upahan. Osok eueuh di upahan ku salaki. Dodok mama geuning eta rarai meuni pinuh ku kokoloteun. Mama geuning eta suku meuni jebrag kitu. Bapak sarua bapak ge baheula mah geuning kasep ayeuna mah butut. Baheula mah kasep bapak teh geuning ayeuna mah kasap. Baheula mah bapak teh bodas geuning ayeuna mah hideung. Baheula mah eueuh nu pangkasep-kasepna dina ringgul mah iwati bapak kasep ngalempereng koneng parat ka huntu-huntu. Aya Bahdarim di dieu jalmi nu huntuna koneng. Teu aya. Aya. Cik Bahdarim lamun jelema huntuna koneng jorok henteu. Jorok. Teu jorok eta teh ajaib. Ajaib dah huntu mah di mana-mana ge tulang lain koneng. Jadi lamun jelema huntuna koneng berarti Bahdarim gugusina ge cikur. Letakna jahe carehamna laja kitu we. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu sok dayakin ayeuna ibu jeung salaki sok pasea tara. Bahdarim jeung bojo sok parere omong. Osok bagus. Pabaeud-baeud osok. Pabetem-betem osok sarua. Abdi ge mineng kitu. Iraha waktu abdi pasea unggal balik ngaji.
ngan lamun salaki teu milu nganteur tah kamari mah Pak Haji Cacang nyeri hate datang ti pangajian salaki jabotrot teu beunang ditanya kunaon baeud wae repeh hoyong kopi teu yong nenen mung kunaon baeud wae ti mana ngaos bohong jujur tas ti mana uih ngaos lah teu percaya manya balik ngaji dina mobil berkat ceun tak kitu alasanana punten Pak Haji Cacang akone da Pak Haji Cacang mah jalmi eling ieu ketang ibu ari Pak Haji Cacang eling teu tah rek nanya ka Mbah Darim ari Pak Haji Cacang eling teu henteu Astagfirullahaladzim eta kan hajat nyebut teu eling ya Mbah Darim ku diinfus ya tuh kan hajat nyebut teu eling ya aca Pak Haji Cacang eling teu tah geuninganan Mbah Darim eling ngan abdi mah nangtukeun eling teu na Pak Haji Cacang kumaha engke mere gede jeung leutikna kitu tah Mbah Darim mun mere gede berarti Haji Cacang teh eling mun mere leutik berarti henteu eling teu gede mere leutik mah teu gede Mbah Darim aduh ieu Mbah Darim jiga nu keur dendam kanu hajat ya Allahumma sholli wa sallim wa barik doakeun Mbah Darim tulah ya neng mudah-mudahan rumah tangga sing bahagia dunia akhirat runtut raut sau Yunan kacai jadi baraseuh kacai mah Mbah Darim lain salah wae kaliru ari salah wae mah mutlak teu bener ari kaliru mah kasalahan nu teu dimaksud duh Mbah Darim da wajar atuh Mbah Darim mah seueur hilap da tuh sepuh sabaraha taun Yuswa 63 Gusti geus tamat geuning tah nuan bonus ya mah mohon da tadi geus ngawar bade maot atuh da sok Mbah Darim da abdi mah daripada Pak Haji Cacang ti payun mah mending Mbah Darim we heula da Mbah Darim mah teu gaduh urusan jeung abdi Pak Haji Cacang nu tanggung jawab ke abdi mah sok lamun aya Mbah Darim teh ya Pak Haji Cacang bingung sanu rek mayar abdu tapi da keun ketang Mbah Darim abdi mah ka dieu maksad silaturahmi berkas silaturahmi mah Mbah Darim insyaallah bakal loba duit dulur silaturahmi geus loba dulur engke balik menang duit doa lain duit ikana duit wae Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad tah Mbah Darim ece neng kahade cinta dipayunkeun modal sabab cinta taralila nu kadua modal rumah tangga neng ayeuna Rosa cep ayeuna Wanidin adalah warohmah kanya kasih salakinya ka pamajikannya ka salah bukan bahu bintang bukan leher berdaki kapan salaki eceuna ge tukang kasawah manya kasawah didadasi bukan bahu berbintang bukan leher berdasi yang kudambakan pria yang punya hati bukan alis berukir bukan bibir bergincu yang kudambakan gadis yang punya malu cinta karena dasi bantuan Mang Darim cinta karena dasi kumaha tuh tungtung nah cinta karena dasi si kitu oh sok cinta karena dasi si ngareunahun akan segera basi cinta karena gincu cu jangan ngagerwan incuna cu
cinta karena gincu cucu akan segera layu. Nu abadi adalah cinta, lain cinta karena gelis. Teh kudu kieu Kak Neng. Neng mah nikah Kak Neng teh lain kupeda gelis, tapi kupeda nu ngadamel kagelisan Kak Neng. Sami Neng oge nikah ka lain kupeda kasep karena nu ngadamel ka kasepan saha nu ngadamel gelis, saha nu ngadamel kasep adalah Gusti Allah. Awas manusia tong ngarasa kasep, tong ngarasa gelis, tong ngarasa gagah, tong ngarasa kuat, double jelema di alam dunia mualana ngan ukur sementara. Satu saat tujuan sarua menghadapi kemati. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Abah Darim, Pak RT, apa RW, apa Kades, Abi Odah, Bi Rodiah, Bi Esi, Pak Kiai. Astagfirullah, Kiai mah pupus Neng. Ih, si ojek Kiai nyebut mati, manya tebisul sakuriling awak. Cintanya ibu ngan yakin Bah Darim, Neng tataruskeun ka Abah nu teu sepuh, ibu pasti akan berubah. Geus boga budak kanyaah akan berubah. Gegedena lain ka pamajikan tapi ka abud. Tuh tingali teteh balasnya ka budak di papangku. Salakina mah teu singing di pangku. Oknya Bah Darimnya. Bah Darim datang ti panyobaan, nu pangheulana ditaroskeun ku Bah Darim anak atau pamajikan? Putra. Nu pangheulana dipangku ku Bah Darim balasono putra atau bojo? Putra. Osok Bah Darim mah mangku bojo heula. Tara budak mah melongkun kieu. Balas Bah Darimnya ka putra, geuning ningali putra Bah Darim lancinganana morosot ku Bah Darim dibenerkeun. Tapi ka pamajikan da geus kurang kanyaah, geuning pamajikan geus bener ge calanana ku akang kalah diporosotkeun. Eta teh geus kurang kanyaah. Aos, Neng kade isukan nikah, Neng tacan kadu jodoh, tenang. Wamin ayati an khalaqo, ku santri sok dimajulkeun. Huliko, kita sudah diciptakan oleh Allah dengan berpasang-pasangan. Jodoh Neng sudah ada di mana? Kita tidak tahu, perbanyaklah baca sholawat. Insya Allah dengan baca sholawat jodoh akan datang dengan tepat dan tidak mungkin salah alamat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sok Bah Darim sholawat heula. Eling eling Mangka eling. lain gitu. Eling eling dulur Kabeh ibadah ulah sampole. lain gitu laguna. Eling eling dulur kabeh ibadah ulah berang peting ulah bisina kaburu bisina kaburu. Sok Bah Darim sholat Tulo musikan. Tulo Salatoha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Nabi Habibillah Habibillah. Beki tungtung beki eueuh. Oh napasna Bah Darim masya Allah. Dengan semangatnya Bah Darim ngabantos gak kieu. Mudah-mudahan Bah Darim sehat panjang umur, selalu semangat ngaji. Rukun Islam teh aya sabaraha Bah Darim? Ma Pinter. Nabi Muhammad lahirna di mana? di Mekah. Ari wafatna di mana? Di Mekah. Di Madinah. Mohon tak iya jadi pertanyaan Bah Darim rek maut di mana? Duka tuh Lamun geus maut dikubur dina jero naon? jero taneuh. Ari Bah Darim ku Allah diciptakeun tina naon asalna? Duka tuh Nyatina taneuh asalna mah Bah Darim, maka ulah salah engke ge Bah Darim bakal balik ka mohon heula ka imah, engke mah lain ka taneuh. Kapan Bah Darim ge hirup keneh. Ye nakal rek ngaliang kawas jangkrik. Masya Allah
Pertanyaanku Bah Darim dijawab dengan benar. Rukun Islam ayat 5. Nabi Muhammad lahir di Mekah. Bah Darim, hey 100.000 hadiahna buat Bah Darim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dengan semangatnya Bah Darim, dengan usia sudah 63 tahun, geus finish ieu teh Bu. Bah Darim teh usia mah lamun nurutkeun usia baginda Nabi, tapi semangatnya luar biasa. Tita tadi maca sholawat bener 100.000 ditambah deui jang Bah Darim. Tah, nitip Bah Darim eta artos engke isuk beulikeun heula kana gunting kuku. Ieu meuni paranyang kitu. Astagfirullahaladzim. Bah Darim poe Senin, poe Kemis, poe Jumaat sunat motongan kuku. Tak engke di Jumaahnya keretan, di Kemis keretan. Cekap leuwih sok atut begaduh bojo keneh teu gaduh yeuh Bah Darim pamajikan kawajiban Bah Darim sing mineng pangmelikeun cangkaleng lain cangcut. Cangkaleng kaditu ka pamijahan bari jarak. Tamahi jang meuli cangkaleng ulah dialak ilik. Meni dialak ilik Bah Darim mah moal namahan deui Bah Darim. Bah Darim insyaallah sok kabojokeun ulahnya ridho pisan. Kudu mineng sodaqoh. Kudu mineng sodaqoh Bah Darim mana kosomalun min sodaqotin baliya jinad nu disodakokeun ka harta moal ngurangan Bah Darim ku ikhlas dina hate mah ieuh Bah Darim teu sabaraha 200.000 dibikeun ka Bah Darim balas atuh mah ulak diilik abdi ikhlas tuh Allah mah geus nyadiakeun hadiah dibalikeun deui ku Allah naon Bah Darim Bapak Haji Cacang geus ngamplopan 12 juta tah itu amin atuh. Aduh Bah Darim matur nuhunnya moal. Aduh ya protes. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tah etalah modalna neng engke mun tos gaduh jodoh neng tos dikeresakeun nikah. Yuk modalan nikah supaya bahagia, supaya sakinah, supaya litaskunu ilaiha ku cinta dan kasih sa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad. Teu karaos tos sajam langkung. Punten Pak Haji Cacang abdi mah tara langkung ti sajam. Ieu lamun sajam target abdi sajam, ieu leuwih ti sajam eta nu leuwihna punten Pak Haji Cacang eta mah lembur beda deui. Aduh kade Bah Darim uih ayeuna entong kana taneuhnya ka mah nyarek ngaliang jiga jangkrik Bah Darim paniruk. Aduh atur nuhun Bah Darim mudah-mudahan sehatnya ieu sepuh nu kieu teh masyaallah doana mustajab doakeun neng sing bahagia sing runtut raut sauyunan kacai jadi baraseuh entong jadi saleuwi intina bahagia dunia akhirat. Pengorbanan Bapak Haji Cacang kali ibu mudah-mudahan sing janten tabungan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cipejeuk jalan Cieurik meuli kupat di abonan pepejeuk pami marulih ulah ngupat ka awonan sanestu hoyong dipanjangan waktuna tos teu nyekapan keun aku bahasa sikabayan meulikina ti Cikijing meuli enteng sisi pasar mun ngajina lila teuing ieu beteung enggeus abdi mah teu ngajawab kitu. Bah Darim tos tuang teu acan? Teu acan. Acan. Ari tuangna Bah Darim sok naon beas atawa sangu? Sangu Bu. Sangu. Ngan eta sangu nu dituang ku Bah Darim asalna tina Beas. Tina piring, lain tina beas. Osok Bah Darim tuang dina piring. Tara. Pinter. Dahar mah dina kursi. Itu pinter ternyata cerdas. Lamun dahar dina piring eta bujur merenyeng celek na piring. Ari nu kieu naon ya Bah Darim kongkorongok. Ari nu kitu naon? Hayam Bu. Sora eta mah. Ngan sorana sora naon? Sora hayam Bu. Sora abdi. Astag kadiekeun deui duit. Geuning nyebut hayam ka abdi. Aduh, Bah Darim kudu tobat sia ka abdi nyebut hayam. Manya hayam ditiung Bah Darim. Bah Darim doakeunnya ieu para kiai sadayana sing sarehat. Abdi gaduh pasantren mudah-mudahan sing langkung seueur santrina. Itu neng santri mudah neng sing betah di pasantren kengge ilmu anu manfaat. Amin ya robbal.
buah kaliki mesana di parapatan sakitu ti abdi hapunten tina sagala rupi kalepatan saestu hoyong dipanjangan tos teu nyekapan waktosna hadanallahu wa iyyakum ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.